Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala azza min qailin alim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal mukarramin wal muwaqqirin, para sepuh, bini sepuh, para ulama, para habaib wal asatid al fudala musami hadir wa nafsu bi dzikri, pangersa muassis ma'had al inba kasauran mamagelar almarhum Allah yarham kapungkur bingaranan imba teh dua arti. Kalau singkatan Imba, Indonesia bangun, Indonesia bangkit. Kami bahasa Arab binaan ba'a yunbi'u imbaan. Jadi al-ikhbar hartosna anu ngawartakeun, anu nyebarkeun Islam di tengah-tengah masyarakat. Al-Mukarram, pengersa guru urang sadaya muassis Ma'had Nurul Mukhtar Teluk Agung, diberi hormat oge pengersa Al-Mukarram guru urang sadaya sepuh muassis Ma'had Al-Jazilah, pengersa bapak oge para Al-Mukarramin pesantren Guru Jul, bil khusus oge pengersa muballigh alladzi sayukallimu alaina al-khataib, pangersa mama Cijengkol, oke pangersa Al-Mukarram alladzi sayaqra alaina ayat minal Qur'anil azim, Kyai Haji Mukmin Ainul Mubarak. Alhamdulillah parantos aya di tengah-tengah urang sadaya Al Habib Reza Al Musawa hafizakumullah wa ra'ah, oke Al Habib Najmi dan para habaib yang lainnya, para pecinta ulama, para pecinta syiar Islam, ibu bapak sepuh miwa anom usami hadir nu kuabi dihormati, mugi sadayana kenging darajat kemuliaan di Allah subhanahu wa ta'ala. Dina raraga haul oge sekaligus walimatul waqirah, hiji haul pangersa almarhum Kyai Haji Muqdis Murtabo anu geus berjalan di ngawitan mantenangan tunkeun dugi ka ayeuna. Urang sadaya teu oleh-oleh namplokeun doa
mantena aya di alam barzah, aya di masa penantian. Mudah-mudahan kuburna dijadikan raudhatun min riyadil jannah, hiji taman tina taman surga na Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, syukur ke Allah atas telah selesainya pembangunan Masjid Jami Al-Imba. Lamun dia ngaos bisa kalikeun dua tema hese nyebutna, jadi kudu hiji-hiji. Haul heula, masjid heula, masjid heula, masjidun ngan ari rada ka barat-baratan mah jadi masjid, malah di Amerika mah masjid mesque. Orang Amerika lo menyebut masjid mesque, tapi orang mah masjid nya. Di orang mah di lemur ting di mana mustaqmin hukna pokoknya masjid we. Tapi ada tuh lamun zaman Belanda maknya ngahaja diselewengkeun kitu supaya orang Belanda ulah ngancurkeun. Jadi lamun disebut masjid, disebut musola, orang Belanda ngenter, orang Belanda nyirian. Sabab waktu Belanda ngajajah Indonesia, Snoek jeung Van der Plas ngomong, jauhkan bangsa Indonesia dari Islam dan seluruh sarana dan prasarana pendukung kemajuan Islam. Pokoknya manu aya keagama-agamaan anu nyerepet karena ngajarkeun Islam jauhkeun. Tapi para ulama kapungkur pinter. Lamun disebut masjid Belanda ngartieun diganti masjid. Lamun disebut musola Belanda ngartieun diganti tajuk langgar surau. Malah ketika NU berkumandang, sementara NU punya mars lagu khas NU, ya lal waton ya lal waton ya lal waton ubul waton minal iman. Sempat ditanya, wahai Ki Wahab Hasbullah, ngaku NU cinta tanah air, ngaku NU cinta Indonesia, ngaku NU pembela tanah air. Mana buktinya? Sedangkan lagunya saja NU menggunakan bahasa Arab dengan cerdas dan bangga. Al-Mukarram Kiai Haji Wahab Hasbullah menjawab pertanyaan, kenapa saya lagu NU malah menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Indonesia? Jawabannya simpel, supaya Belanda dengartieun. Lamun maharita Belanda ngartieun, karena arti daripada ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal iman, Indonesia biladi. Terus dari benak kullu mayyati kayauma, baka piharkeunana siapa datang mengancammu kan binasa di bawah zulimu lenduri. Sahaja lemah datang ke Indonesia ngaganggu akan hina jatuh di bawah kehinaannya. Padahal lagu eta teh lebih mengancam daripada Indonesia Raya, lebih mengancam daripada Bandung Lautan Api, lebih mengancam daripada sorak-sorak bergembira. Tapi lagu Yalal Waton dinyatakan aman, lolos dari serangan Belanda. Padahal esina laguna, siapa datang mengancammu
alam binasa di bawah dulimu. Padahal mah sok sanurek macam-macam ke bangsa Indonesia, hadapi dulu saya bangsa Indonesia aja gitu modar siapa di ngaran kebehanana ngan untung ngagunakeun bahasa Arab Belanda teu ngarti aman ta ieu ge dalam rangka syukur atas selesainya pembangunan masjid. Tapi orang dia sok nyebut masjid eta teh berlaku teh zaman Belanda ngajajah Indonesia supaya jelema barebas asup ka masjid teu dihalangan ku Belanda nyebutna areka masjid. Artinya ngerti tajuk musola jadi tajuk masjid jadi masjid. Nah itu begitu. Masjid ini bahasa Arab. Sajadah yasjudu sujud dan pawasa jidud. Wadah amas judul usjud la tasjud. Kudu nama masjadun, masjadun isim zaman isim makan. Tapi kan jadi masjidun ya di urang mah nyebut masjid menang kolil langkah sama gitu. Ieu masjid hiji-hijina tempat nu pangpayuna diayakeun di muka bumi. Pangpayuna teh Ka'bah. Ari Ka'bah teh ayana teh dilebet Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Pangpayuna bumi nu didirikeun di permukaan bumi nyaeta Baitullah nu aya di Mekah Al-Mukarramah nu jadi kiblat jelema salat sadunya di mana wae datangna kabeh kiblat ka Ka'bah. Masjid tempat pangutamaana di alam dunia gerak. Khairul makani masajiduha wa syarrul makani aswaquha wa hamamuha. Tempat pangalusna di alam dunia teh masjid. Panggorengna tempat di alam dunia dua, hiji WC kadua pasar. Kunaon WC make jadi tempat panggorengna di alam dunia? Punten, jelema cager ge normal datang ka WC mah ngadak-ngadak teu boga kaera. Leres kitu tataranya ari jelema taranjang nya taranjang kade Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah sauman eunat di barang Allah ingat aya di muka bumi teu pernah ningali larangan kaula. Kali ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah mantukna Kangjeng Rasul saderek nisan Kangjeng Rasul Sayyidu Syababi Ahlul Jannah. Anjeunna teu pernah teu kantos ningali gagaduhanana ku nyalira komo ku batur. Ngartos? Hayu tanggurak sia. Woi komo. Beungeut sia. Da kunaon kamu ke nyarekan. Siapa monyet boro-boro di WC video call. Ayo sia. Boa egang. Kau osok akang mah. Lain osok goblok aing menuju batur. Lalakina di kamar. Di mana? Di Situwangi. Awewena di mana? Di kamar. Di mana teuing di ditu. Eta video call heh monyet teh. Punten, anyebut monyet ka jelema. Coba ari nosok nempo-nempo air larangan jelema apa monyet? Jadi lamun haji salah nyebut monyet kanu keur video call tataranjang salah tuh. Salah tuh. Dan begitu mah biasana ge nya punten tong asa kacarekan.
eta mah monyet awewena jeung lalakina weuy buka dong sayang bocah pan aing sok neuleun dina Twitter di mana naon oh seperti itu gayanya gila pokoknya gila wah amit-amit naogo tong jadi monyet tong jadi urang jelema aslina boga daerah Sayyidina Ali bin Abi Thalib bujeng di luar kamar mandi nuju ibak di kamar mandi teu pernah ningali kana laranganana kunyalira ayo urang mah di kamar mandi mah bebas awewe lalaki oge di sabunan sian ngomong naon ka hidenya tah saur Kangjeng Rasul panggorengna tempat di alam dunia kedua kahiji WC kunaon WC jadi panggorengna tempat sabab jelema datang ka WC ngadak-ngadak taranyam ari keur taranyam jelema kurang ka helat kedua panna WC tempat anu panggoreng-gorengna sadunia neangan tempat nu haram dibacakeun Al-Qur'an moal aya kecuali di jero WC tapi barudak ayeuna mentang-mentang di WC maca Quran haram dianggapna ari ngalagu memenang jadi bari modal teh bari nyanyi kutanya siang kau jawab malam ada apa denganmu beda modal itu mau disiki kacapi macet dicolok make obeng nungtuna nanya ada apa denganmu oh bari ngaheujeun goblok teh dah WC kedua tempat panggorengna di alam dunia teh pasar teh terminal wadul sekamplas bohong rek meuli kopeah atawa samping wadimor teh BHS mah kabeli seteh masih lagi ahaina pamere aing beungeut kuat teh misalna bereun untung boga beungeut teh lain cabokeun lamun aing cabokeun kungal balik konangan jenur meureun ngan situna teh bereun balik ke onangan teh duit teh meunangan itu kata mahi pesak ya wudu di Allah ya bingung terus dia mah lumayan lah ayo kasih pernah pada tiba heula nya baik budak setrik iklan deui behan deui jelema rek meuli wadimor ayo duit teh ngan 60.000 kan tukang dagang teh di lebaran mah ngadak-ngadakeun harga we da marema nyebutna kan hoyong meser wadimor sabaraha 100 nah kan kamari ge abdi meser 60 oh 50 oh terbiasa di contoh rangkungan padahal manehnana teu pernah meuli mun geus meuli ge moal meuli deui nya kadua nu dagang nyebutkeun kitu lagi tos rangkungan waduh da kituna ge 40.000 dijual 50 boga mati 10.000 tapi demi ngabela keuntungan nu dagang ngawadul nu meuli ngabohong cek nu meuli demi Allah kamari abdi meuli 50.000 maka demi Allah cek nu dagang demi Allah abdi can pernah ngajual 50.000 padahal kamari ge ngajualan 50.000 terminal wadul setamplas bohong kedua barang pasar barang murah jelema nu aya di pasar jelema murah nu sok ka pasar jelema murahan oh nya jujur aing nanya sia jalmina aya pernah tuh ningali pangersa Al Mukarrom guru urang sadaya Teluk Agung sugan di pasarnya na kerese balanya pernah tuh nanya ka ibu-ibu setukang ka pasar pernah tetepan Al Mukarrom Teluk Agung sareng Bapak Ajajira nuju meser bawang di pasar ya lalaki pernah tetepan Al Mukarrom di pasar boro-boro
pangersa Al-Mukarram dewe oge jelema rada murah mengesan ayo liwat poe Jumaah balik di onangan kakarek lain beli bawang lain jadi mun pangijieun uing di pasar poe Jumaah lain balanya liwat da memang jalan tuh nya barang pasar barang murah jelema nu ka pasar jelema ada ya, wae usah ke pasar tara murah. Baru ke pasar tara osok murah. Dari situ aja. Pangutamana tempat di alam dunia teh masjid. Hiji bukan dia bicara hukum ya. Hiji teu meunang ngomongkeun urusan dunia di jero masjid. Man takallama bi kalamin dunya fil masjid apa qodo amalu arba'ina sana. Sahajal ngomongkeun urusan dunia di jero masjid di lebur amanah ku Allah 40 tahun di atas ya. Kedua, udut heuh. Udut. Osok arudu di masjid tara. Osok arudu di masjid. Hukum naroko di baheula oge makruhna hiji lamun di luar masjid. Lamun di luar tayeuna ieu ya di luar lain di luar hukumna ngaroko di dieu makruh. Kadua lamun pematak ngarugikeun kana kiswah napakah pamajikan. Woi, hari giliran meuli udun masyah. Abdi pecandu kelas berat, saperti ngaroko 5 bungkus. Bulan puasa mah kamari irit ngan 2 bungkus saperti. Dokter HS di pusing ngagadang wae, keur ngarancang hayang menang duit sakarung. Tah. Aya deui ngaroko haram. Iraha sanajan di luar masjid. Gue keresana Habib kalau resan di urang mah sok mimpina Habib tapi artinya lain berlaku ke Habib ieu wae saha wae nukur acara tawasul rotib maulid ngagungkeun ka Kanjeng Rasul sia mah tulur goblok teh abong kena Habib anu nuju rotibna Aisyah di tukang simpulunyun haram tengah hormat haram taudu didinya kartos katilu ayeuna sapada abdi ngaos diteraskeun kana qori Al-Mukarram geus aya di dieu Kang Haji nuju ngaos Quran maraneh udud tah dina tingkah eta batur keur qori keur ngaos Quran udud haram kartos teu hari deui bisi poho kade balik video jadi malah para seak cek haji saran ge udut teh haram salah dicoba sia ngadengekeunana nya aslina udut kumaha hukumna makruh kecuali lamun di jero masjid. Kadua lamun nuju rotib maulid sholawatan tawasulan tahlilan kumaha we nyebut gawe eta udud hukumna jadi haram. Katilu lamun nuju ngupingkeun Al-Qur'an eta ge hukumna udud jadi haram. Artos teu tadi bisi balik video jadi para sia ngagoreng dewe baheuna ge tukang udud sia tapi ka batur ngaharamkeun salah dicoba sia dan ngeukeun anak goblok teh geureuh aing mah aing balik teh ngaji sok dinyalahkeun ka dewe kudu maneh nu budak jeulina kade tak kori ge teh eta mah ibu heuh ulah udud tempat kori ayeuna mah hegae kade lain kori keur pamplam ge mah aduh cing sebut si ayeuna teh kok ge lamun teu ngewa mah nyu balik udud boleh edan tah eta bapak diteras deui saur Kanjeng Rasul man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Geus lain ngoro lain ngabibita
dan nyariosna Kangjeng Rasul disebutkeun ngolok pantes gagelar lagi al Bashirnya, disebutkeun ngancam pantes sabab gelar lagi an-Nadir. Kangjeng Nabi teh ngabubungah mingga bibitaan ku surga, Kangjeng Nabi teh nyingsieunan ku seuneu neraka. Saha jalma nu ngabangun hiji masjid di dunia lain ku sorangan andil miluan nyumbang dina pembangunan masjid, saur Kangjeng Rasul, mangka Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal maparinkeun, bakal ngabangunkeun imah hiji sewa engke di surga. Mudah-mudahan dia ucapan Kangjeng Rasul masing karaos buktos ku sadayana warga Situangi ladang capek kesang tebet kehek liang cadu kabehanana capek. Mudah-mudahan masing karaos dia pangandika Kangjeng Rasul, amin ya rabbal. Di dunia manyun Masjid Al-Inba hiji kusararea engke mah hiji ewan, ayeuna mah hiji kusararea engke mah hiji sewang. Garaduh bumi di surga, amin ya rabbal alamin. Hiji deui tong dilatih hiji deui engke di poe kiamat kiraha engke jangan siapa engke cek aing engke ngan kira-kira wae da urang mah iman kana kiamat sadayana iman untuk iman murangan rukun iman hiji nya jadi teu iman teu tulus di poe kiamat begitu nupang payuna digugahkeun teh malaikat Jibril. Gum, ya Jibril, gugah Jibril, gugah. Aitos gugah, Jibril, teangan ku anjeun kuburan Muhammad. Ieu bumi tos diratakeun sadayana tos jadi perak. Laut teu aya, gunung tos teu aya. Ieu bumi jagat sadayana rata. Panon poe tujuanana caket. Bayangkeun sok urang. Malaikat Jibril ge bingung, aina kubur Muhammad? Di mana Gusti kuburan Muhammad? Datos neplak sadayana. Nyuhunkeun ciciren abdi. Ari pete mancur cahaya dina kubah khodro, kubah tempat disimpen Kangjeng Rasul secara jasad. Dan roh nama tos rajiun ila rafiqil a'la tos mulih ka Allah. Ari pete mancur cahaya. Oh itu neangna teu kudu capek malaikat Jibril mada mobil Innova mah geus malaku, da pom bensinna geus eueuh, kilang minyakna geus beak, pengeboran minyakna geus eueuh. Teu make pesawat da apturna bahan bakar pesawatna geus hancur. Numpak kuda malaikat Jibril maco we aya di ditu di makom Kangjeng Rasul ditepak. Gum ya Muhammad, gum ya Habibullah, langsung gugah da eta Kangjeng Nabi rada naros bari jeung semu nyentak ka malaikat Jibril. Jibril, anjeun mangaganggu kaula teh nuju nikmat aya di lebet kubur. Sabab kamu jalmi anu soleh antenan sekelas Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pang solehna jalmi sadunya, panguasaina welah urusan ibadah masa dunia. Kangjeng Rasul menikmati segalanya di dalam kubur. Raudhatum min riyadil jannah, hiji taman tina taman surga na Allah. Kamu Kangjeng Rasul, mudah-mudahan urang sing katurutan, amin ya rabbal alamin. Muhammad, labbaik ya Jibril. Allah manggil anjeun di aras. Ngabujengan Kangjeng Nabi Muhammad, anjeun gerak ke surga. Bikueu dihisab, tanpa dihisab, tanpa ditanya. Kangjeng Rasul manolak. Gusti,
abdi moal lebet ka surga upami umat abdi teu acan lebet. Margi abdi di dunia seueur janji-janji ka umat abdi. Sajalma nu bageur ka anak yatim, ana waqafil yatim ka hataini. Kaula jeung nu nyaka anak yatim seperti ieu dua ramu ieu. Tingali jajangkung jeung curug teu jauh. Jadi ka surga anak teh Kangjeng Rasul dipayun urang nuturkeun anu mikanya ka anak yatim. Maraneh ge nyaraah ka anak yatim ngan sok ngeuleuh heula beungeut indungna. Lamun indungna ruhai caian nyaahna teh bebeakan sabab aya udang di balik batu. Aya anjing cai bahasa kolot urang dieu mah. Nya kitu. Tapi lamun anak yatimna teh indungna teh nini jawab petot. Sabaraha marena? 2000. Lamun indungna ruhai caian ya bangsa umur kepala dua lah gitu. 2,5. Lain oge sok panggil. Mah aing antara nyaahan duit. Da ngalanna dibabari nang menta ku aing bikeun deui we. Tapi ditungtungan. Ya atis kalau jajan mun aya nu ameng ka mama teh kedah ngamuknya. Atuh. Sakur aya lalaki ulin ngamuk ke budakna teh. Dicancang. Mafia gede lawan. Hadirin Kangjeng Rasul nyarios ya Rob abdi moal lebet ka surga nyalira mana umat abdi nu sok sholawat ka abdi panjanji abdi mana jalmi nu mikanya ka fakir miskin panjanji abdi duh di urang mun aya pamimpin jiga kitu nya we lurah we lananya lurah mun aya kitu nu kitunya begitu diberet duit ke negara ada duit naon wae gitu lah gampang pegian abdi fakir miskin heula wah legeng segan 10 periode gue mengenang euy ya mah kumaha tuh dah boge teh aya memeh jadi sok siga nuhul aya geus jadi aya memeh jadi sok surah seuri sarana serengna si goblok teh aya geus jadi tanya kitu na malam monyet nya teu aya uing ngomong dah arahnya mah tong jawab dewek kan ngomong ke naik padahal lain lurah Sukaluyu kabeh ieu mah nyawa ieu oge. Hadirin kulian deui saur Allah ya Muhammadu inni haramtu jannata ala sa'iril anbiya'i hatta tadkhulaha anta wa inni haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Wahai Muhammad kekasihku, kami nu agung ngaharamkeun ieu surga didampal, ditingkat, disentuh, dinikmati kusat kabeh para nabi lamun anjeun dacan ngadampal. Moal kabeh nabi haram asup ka surga lamun anjeun dacan. Kami nu agung ngaharamkeun sakabeh umat rek asup ka surga menikmati surga lamun umat anjeun dacan. Meni bangga bebeakan di umat Kangjeng Rasul lahir urang di saat dunia geus rame. Nu baheula mah sagala lumpang aya nama mobil pesawat. Nu baheula mah hayang eta perluan jadi teang aya mah zaman handphone bebeulieun balanya nu di online wae teh teu laku tukang dagang di lemur mah. Nya nikmat ari ka surga panggeulana amin ya rabbal alamin deui mah saur Allah. Saur Kangjeng Rasul Gusti abdi mah teu tega ningali umat abdi. Nah, Allah ngadawuh Jibril, hudangkeun ku anjeun pesawat-pesawat nu dibangun ku jelema waktu di dunia. Pesawat mana ya Rob? Kapal pesawat anu mana nu kuda dihudangkeun? Adem Air hilang teu balik deui. Lion Air jatuh di Tanjung Lesung Kerawang kebalik deui. Sriwijaya Air murah buruk naon deui Fitria Air Garuda Airways Saudi Airlines naon deui Uni Emirat Arab Etihad
United States of America bea pesawat geus eueuh kabehanana. Mana Gusti Jibril lain pesawat nu eta tapi pesawat nu dibangun ku jelema waktu di dunia. Naon masjid. Malaikat Jibril mah ngagebredoy kana jagat brek. Haudang masjid nu paling dihudangkeun teh Masjidil Haram, nu kadua Masjidil Aqsa, katilu Masjid Nabawi, nomor kaopat Masjid Al-Inba nu aya di Situwangi, hasil keringat urang Situwangi sadayana. Mata ari masjid mah bangunan boleh roboh tapi manfaatna nepi ka akhirat mata tanah masjid mah ulah diganggu gugat sabab manfaatna dugi ka poe kiamat. Ari ngaranna pesawat pasti dihareup aya pilot, supir, di dieu aya tukang adzan marbot. Tadi dieu pilot sing apikan nu dibawa ke pesawat penumpangna loba. Hati-hati kalian dan dengekeun ka parajengan siala mengarasa kurang pasehat maca Fatihah atau sopi banguseun mun musa ngajidi eureun dan jadi imam. Dengekeun kiai mun maraneh bener masa maca Fatihah kurang beres aya nu geureuh-geureuh mun ngaji deui ka ahli tajwid. Mun teu kitu eureun tong jadi imam kieu dibawa ke penumpang loba. Sok mawa mobil ke Cianjur elok penumpang mabok kabeh tapi supirna cager nepi moal. Balikeun ayeuna mah penumpang cager kabeh supir mabok nepi moal. Tah gitu. Yang tahu diri. Hadirin. Ya adan sok ada adan kan atuh ceuli. Baheula keur orok di adanan tuh. Iya. Pos tadi adanan baheula keur orok 10 mah. Hari ngadenge adan teh ayeuna maju. Tuh mantung make ngabangus kagok. Emang lamun ayeuna diameskeun isukan pagawean eueuh deui. Aya keneh lain isukan ge. Atuh keneh aya mah isukan gawean deui. Saetana si burang Situwangi teh sok cek heula ku aing. Ari salat lebaran kabari pinuh teu? Hari Jumaah pinuh tara tiap Jumaah. Moal hari masjid maghrib sabada jajar. Kilu hari Isya 2 jajar subuh. Hari lohor jeung asar. Nah, hari adana kadenge tuh. Aing mah hadirin geus. Video teh geus aya di payun teh video teh. Video teh na teras. Lamun ayeuna mah hayya 'alas shalah. Eta teh sarua jeung surga eta teh. Coba enak urang pikir heula. Maraneh teh dangdang are ka kota. Rek naik elep ka Cianjur. Elep teh ngetem ka hilir, nepi ka imah uing ka pom ka ditu. Balik kitu kan anyur. Maneh teh geus dangdang geus mawa kardus. Ari elep datang maneh teu naik nepi moal ka Cianjur. Dol elok nu ieu teu naik, nepi ka elok nu ieu geus balik deui ti Cianjur, maneh can naik keneh. Punten. Cager ge lo. Nu kitu cager ge lo. Ieu teh urang teh asal ti surga rek balik ka surga ari ngadenge adzan ngajedog cager ge lo. Jadi nu ngadenge adzan teh inget berjamaah teh jelema. Jadi nu kitu teh jelema. Jadi abdi teh ngaji teh hareupeun jelema. Ngaji saingan. Tapi dah diomongkeun gitu teh dah dengan penuh pengakuan. Teu amal. Nah we dah. Nu ngomong apa di mah kieu da taratnya sarua jeung maneh. Jadi ieu mah sarurung jeung reregan. Nu ngomongna nu burung, nu ngadengekeun anu nyantai we. Ayo ngomong jeung edan jeung burung mah no problem. Eta kasih miranda. Tapi niat nabi tiga. Tos gitu teh. Jol we jelema datang. Meureun almarhum Wahaji Asy'ari.
meureun minangkana ibu minangkana kada minangkana jol Wahaji Kasep dangdo sareng almarhumah Wahaji istrina ditanya ku tukang adan ku nu ieu tadi payun konektor bade ka mana bade ngiring numpak sabaraha nyumang tanahna wakaf fi abdi dina kelas VIP pangpayuna lega jokna ge makanan fasilitas sagala aya mudah-mudahan marantena nu disebatkeun dieu singtina kanan amin ya rabbal alamin deui saya almarhum almaghfurlah pun lanjut ke Haji Muklis Murtabok nu dihawarkeun ayeuna tah nyamur ku tukang adan teh dieu bade ka mana jadi ngelepet sabaraha nyumang sanajan aya tanah lamun pelopor ieu nu ngokolotan ngabangun moal anggeus-anggeus ieu nu ngokolotanana cari dina jok pangpayuna kelas VIP deui doli jelema bade ka mana geuning lebat sabaraha mungguan semenat di abdi kape jok ka hiji ngajajar batana ti abdi ieu nanti ieu doli jelema sabaraha nyumang abdi mah gawe ti mimiti dak tapi ka beres teu pernah aya bayaran ayahna dihareup jok kadua terus maju jauh jelema ka mana niru lebat sabaraha nyumang gawena dibayar teu maneh gawenya puli mantau goblok keluar oh nya teh siap ditilueun nah ada hegeun we jodei punuh ting RT ting genuh lurah begitu batur kendalahar di dieu nu gawe kendalahar ngalungkeun jeung coklat sabungkus wong kanu gawe pan atuh menang sapaat bade ka mana geuning lebat sabaraha nyumang sabungkus cek malaikat nangkel dina bemperna ibu-ibu anu sok marap anu damel digilirkeun milu ka jero bapak-bapak nu ukat akut nesang luput leket milu ka jero nu sabungkus nangkel na bemper tempat duduk di jero aya keneh ari ieu penumpang kalaka nangkel biasana nu sok nangkel hiji nu sok mabok nomor kadua nu mayat masuk tutup pintu hidrolis tinggal tekan tombol otomatis begitu penuh pesawat diberangkatkan pintu nutup sorangan ieu nangkel di luar masuk pos pemeriksaan sahadat sholat zakat beres lewat ditanya giliran pos infak malaikat memeriksa di parap aya kontrol di jalan oke ayo di luar lurah maka di luar sabungkus Rahimani nyumbang letik jok malaikat selamat jalan sampai jumpa dijejak nepi kadinya naudzu tah urang sadayana di mana aya pembangunan masjid lain ieu wae di mana aya pembangunan masjid tong poho jeung teuing saeutik tapelkeun harta urang untuk pembangunan masjid mudah-mudahan sadayana sing ngampih sing kacanat ku masjid ieu menuju surga na Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin datang meeting nadar para pemuda panitia sadayana mun haul ayeuna mah hoyong dipangaoskeun teh di samping ku mubalik dina tebih kantoror kedah aya malagung hal-hal becenah ulah eueuh pura-pura diuk atuh di dieu nya tadi negara hadir cali kali pek teh dari geus aya mah anger we ku menjabak mic-nya hampura lamun bahasana kasar hampura da abdi melin makhluk halus tah kitu nu salajengna hampura parantos ngabahas hal mangkin ku pangasal mukarrom jalanan waktu parantos wengi MC mah cicing we nu salajengna pembacaan ayat suci Al-Qur'an ka pamirsa Al-Mukarram Kyai Haji Mukmin Ainul Mubarak tafadhol bi qiraatikum sadacan anjeunna sambil jalan ade kupingkeun awewe lalaki dina setiap tungtung ayatnya dina setiap tungtung ayat lain paralon bisa temanan parologo Allah